jadi daun be hiji be ulah sok ngadawakeun goreng ka batur insyaallah geus. Indah jasa. Dia hirup atuh kudu jadi kiai. Henteu kudu jadi kiai kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang. Apakah kanjeng Nabi ting nitah eureun ka panglima jan henteu? Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi askar. Apakah kanjeng Nabi kita eureun jadi askar? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani sugan kanjeng Nabi nitah eureun tanina? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan kanjeng Nabi nitah eureun dagangan? Henteu. Ban kanjeng Nabi mah mangga kabeh penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal dan bahan balik ka lembur asli. Kurang jadi polisi sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal pae. Kurang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa sebab bakal pae. Kurang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal pae. Kurang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal pae. Di kiai kalau nu teu takwa kiai gitu di Lampung mana teh sarua KTP-na orang pondok kan sarua. Nah iyalah jadi kurang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir aya seorang tentara datang. Waalaikumsalam. Cek tentara kula kabita jasa ka Tuan ai gitu asal-asal jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah di majlis ka masjid ka imah ngaji zikir maca kitab ngaji zikir ngeunaheun amat ai maneh naon kula mah ieu keur perang melawan tentara Mongol di perbatasan. Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri. Tuan Syekh Abdul Qadir buat tingkah sorga heulaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget. Kok bisa gitu? Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa. Anjeun leuwih ti heula ka sorga. Tuan Syekh Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina. Geus ulah eureun jadi tentarana, nu penting tentarana lillahi taala. Neangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi taala. Coba neangan anu polisi anu tasawuf. Atau ayah ayo loba henteu. Aya polisi nu tasawuf nama digeleng kahujanan kitu, polisi tidur. Itu aja akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar khalwah di gunung, jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat urang leuwih heula cek Tuan Syekh ka surgana. Di atuh kuari kiai bisa cicing di majelisnya nu ngabangun majelis saha pedagang di mana? Bisa tenang orang. Iya, tanu pangheulana anu bakal boga pais di akhirat engke ieu tanu menangkeun kiai ngaji di majelis, teu kahujanan, teu kapanasan, kan ditanya. Yai, ya. Naon gawe di dunia? Ngaji. Di mana ngajina? Majelis. Kahujanan teu? Henteu. Panasan teu? Henteu. Nang saha ngabangun? Nang bos. Mana bosna? Panggil tah. Nah, iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai, teu kahujanan, teu kaanginan, teu kapanasan. Maka wari ulah ka kiai anu ka sorga, bos heula ka sorga. Atuh bos heula ka sorga. Kiai mah malah mah posewan ka neraka. Iya, bisa nenangkeun ngaji, bisa nenangkeun bangsa. Bukantak lamun bener jadi bupati na gede ganjaran. Lamun bener jadi gubernur gede ganjaran, lamun bener jadi tentara gede ganjaran, lamun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih. Sikain Allah yang menjelma.
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, posisi urang ulah dirobah sebab eta ngatur Allah pasti tergantung menyangkut anak hikmah aya hikmahna geus urang ala hikmahna nu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Langkung ti payun urang sami-sami nyanggakeun puja senaran puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kakersana Kiai Haji Babay oge kersana Kiai Haji Azizi sebagai guru kula waktu masantren nyana guru kula guru nganjang nganjangnya guruan tapi nyana guru nate laku kula laku. Mudah-mudahan para kiai, para asatid, para qori di paranjangkeun umur ku Gusti Allah, dipasihan kakiatan ku Gusti Allah, tur dipasihan lalapang dada aparatur pemerintah sipilna militerna nu alhamdulillah jenazah ieu aya sababaraha angkatan hejo aya, angkatan hauk aya, alhamdulillah. Berbagai organisasi kaciri kusim kuring halaladi meureun manan kitu GKB ieu ngaku bahwa pangeran teh Allah, ngaku bahwa nabina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaku bahwa para ulama adalah sebagai lampu jangnya angan. Mantap polisi ngaji, TNI ngaji, keur di dieu mah ngomong ngaji. Wabil khusus pisan ieu manusia nu pangsepuh-sepuhna anu geus kadaluarsa. Lalu aya di belah katuruan simkuring ieu anu geus eueuh mangpaatna. Tapi alhamdulillah masih eksis. Mudah-mudahan mainnya bere kuat naon kalayan ngayah ti Gusti Allah, alhamdulillah dina wengi ieu khususna simkuring umumna urang sadayana tiasa kempel di dieu dina raraga walimatul haul tepung tahun anu kaopat almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halim oge
menyusul putra na Ustaz Muhammad Ridwan. Melalui etalah simkuring tiasa pendak sareng para kiai di dieu, sareng para aparat, para polisi, TNI, kumna, mobil khusus pisan keluarga almarhum almarhumah. Anu pada simkuring geus ulah cek simkut datang deui pamajikan almarhum ieu aju mau kopi datang nyogok, maksudnya nyogok. Alhamdulillah nu jelas kersane Gusti malam ieu urang biasa babarengan kempel di dieu. Maksudna ngabesuk ngadoakeun ka almarhum nu geus balik ka lembur aslina. Sering urang dibere pepeling bahwa urang hirup di dunia ngumbara, tapi ngumbara mani habek-habekan poho kaler kidul, yang ngumbara teh poho kabali. Padahal manuku urang geus kasaksian guru urang, bapak kolot urang, bapak urang, emak urang, komo musuh mah loba jasa geus dari hitung teh mah. Tatangga urang bahkan aya nu anak, aya nu incu geus barali ka lemburna. Ieu ge urang tinggal nungguan, tur nungguan ieu moal kebel dedu paling moal kebel mah nu kolot. Moal kebel tah. Geus moal kebel deui tah mah. Jadi cek perhitungan matematika ge moal kebal deui. Urang doakeun nu kolot mudah-mudahan terep. Ya Allah. Tapi sanajan dikitu-kitu ge kula sering ngomong mudah-mudahan Haji Pedi jaga kolot ya supaya ditarekeun. Nu pae urang curug orok. Nah iya sekat. Aya deui nu maot teh pemuda. Aya deui nu maot teh handap punya anak bae. Heran kula ge. Maksudna teu kanyana. Padahal ngadoa terus bae. Horeng ayatna nu tadi payah mah horeng lain ku kolot, lain ku gering, lain ku susah, lain ku perang, tetapi ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana geus datang ajal mah teu ngora teu kolot. Teu budak awewe teu lalaki mana mentak urang kudu nempo ka ajal urang ieu ai girahasi ajal ieu abeh siap-siap jeung paeh teh anehna teh henteu tartib. Lamun tartib mah mimiti kakak mantel kakak adi tos adi deungeun hentah asal geus kakak urang geus aing mah di masjid bae emang gua bagian aing ayeuna atuh henteu. Masya Allah. Nah iya urang kuari hirup sabada di alam arwah, mimiti alam arwah terus kuari urang ke alam dunia alam mulki, isuk urang ke alam barzakh, sakedeung kuari urang di alam mulki, sakedeung kuari di alam dunia. Nuku urang geus kasaksian ratusan bahkan dina pemandangan perang ribuan, Aceh tsunami ribuan, ngitungan batur bae pae, ngitungan batur bae pae gorengan ge mah ka urang pae teh urang ge sok ngitungan ka gorengan batur bae, goreng urang teh lo dihitung tak tololna urang tah
goreng si anu salah si anu salah salah orang tidak gitu. Nah eta kos gitu jadi bablaon kos polisi kan oh nyana mah nusakeun kasalahan batu pugunya anu salah. Maksudna ieu keur carita introspeksi dulu. Nupang bahaya-bahayana ketika orang nyaritakan kesalahan batur, ngoreksi kesalahan batur, kemudian orang teu pernah ngoreksi kesalahan orang. Cara kiai tolol tak kiai. Mate kiai mah paheulana ka neraka sebenarnya mah. Mimiti kiai ka neraka, aju polisi. Aju polisi. Polisi kedua lah ka neraka na. Lain kiai. Ngan kiai mah keluar polisi teu. Aduh, ikir cerita dosa pangbahaya-bahayana orang hitungan dosa batur, kesalahan batur, kesalahan orang teu pernah dihitung-hitung. Tuadak dina ilmu tasawuf mah teu meunang ngitungan kesalahan batur, kudu urang bae dihitung kesalahan teh merenung ke aing ieu ti isuk tadi hudang panggeulana ka deuleu naon ping-ping simba hiji hitungan tak hitung tas dale ping-ping malah mah lain sakadar ping-ping hajung ngongkong eta terus itu introspeksi hasibu qabla an tuhasab nu jelas urang kabehan teh bakal balik ka lembur nu asli anu urang disupri salila hirup di alam dunia ngumbara kita bebekalan yang ke lembur nu asli nu mantak ieu kiai ngarajakan ngaji bae ge ka umat nu mantak pamarentah ngajakan jujur bae ge ka bangsa nu mantak kolot-kolot urang ngajakan bener ge ka keluarga. Ieu teh maksudna supaya orang boga bekal jang balik ka lembur nu asli. Lantaran ieu urang yakin bahwa setelah orang paeh aya alam barzakh, kadituna aya alam mahsyar, kadituna aya alam akhirat, aya sorga, aya neraka. Tah ngabangun sorga jeung ngabangun neraka teh kuari. Urang kuari teh ka lembur akhirat ndek mawa suluh apa ndek mawa batu bata, apa ndek ngabangun seuneu mawa suluh ka ditu, apa ndek ngabangun istana mawa batu bata, mawa split, mawa semen, mana deui naon deui tuh kan nyaho bener. Bawaan jadi apakah orang dek bawa seuneu nyin seuneu, apakah dek nyin istana, dipersilahkan. Lamun kuari urang di dieu nanya bae heulanan, lamun urang ieu nonton TV ieu keur ngabangun neraka apa ngabangun surga? Sia-sia tah. Ngeridit ngabangun surga apa ngabangun neraka? Ayo siang ngeridet ente tolol, orang curug tolol jangan ngomong tuh kan. Masya Allah, berbagai-bagai permaksiatan eta teh horeganan urang keur ngabangun. Ketika orang sholat, ketika orang zakat, ketika orang puasa, dengan kata simpulna ibadah berarti orang keur ngabangun surga. Mungkin di sorga ada beda-beda. Aya nu istanana agreng pohara, aya nu biasa bae, aya nu RSS. Di sorga di sana. Maka ieu teh kapanggih. Eueuh RSS ge eueuh. Di luar sorga jangan. Maksudnya antara sorga jeung neraka. Ka sorga teh ka neraka teh gitu. Ya Allah.
nu paling kurang kudu diinget ialah urang bakal balik ke lembur asli. Ketika orang kuari hirup di dunia, Masya Allah karim kabeh paronjang-ronjang. Ketika neule kendaraan, Masya Allah eta kijang nu anyar teh lampuna nongtot. Waduh wahara geus ngomong bae nya sabaraha biji eta, sabaraha biji mun kredit sabaraha bulan sabaraha tahun naik deui, waduh Fortuner, wah poha terus naik deui mobil anu nyana teh nyawa ngaranna teh, wah nyana teh nyawa ngaranna mah ka mobil teh nyawa bagus bae urang lembur atuh ngaranna ge. Nah eta kendaraan neuleuh imah neuleuh pakaian komo neuleuh urang Karawang, Masya Allah tak eta urang dedeleuan nu kitu bae haju ku urang dihayukeun. Urang hanya sekedar sakitu ku urang diusahakeun ya, usaha jang mobil, usaha jang imah, usaha jang pakaian, usaha jang kawin deui, hasil paeh tapi kitu bakal jadi siksa, tak urang teu inget ka kos kitu teh teu inget ka kos kitu. Masya Allah kari padahal urang kuari keur ngabang, urang kuari beli imah, baju dibagus-bagus, kendaraan imah, sare ge pohara, make kasurna teh nu buatan pasar kemis teh inoak siloak itu bagus siloak panas inoak. Tapi ketika orang maut, Masya Allah, bayangkan kurang begitu orang maut, roh orang keluar, awak orang dicencerika, baringkeun, endetolan dulur kabeh ngalayad, tandian, bungkus, kencengkeun, pocongkeun, tinyaho eta sasaha. Apakah eta bupati nu kenceng, kena gubernur leuwih kenceng deui, polisi leuwih kenceng, TNI nah itu apa ya sih mah kiai sarua pocong-pocongkeun dipocongkeun nyaho eta letnan eta jenderal eta abuya kau mau kieu RT lain online enggak dipocongkeun. Masya Allah dipocongkeun bawa ke kuburan, renungkeun ku urang ketika di kuburan nu kamari urang teu meunang salah kudu aya spring bed ku ari samake nu kamari kudu make AC bae ku ari boro-boro AC. Ya Allah ya Rabb saya aya kamari mah kudu lega bae, kudu tiis bae, kudu memadai segala lengkap perlengkapan di kamar. Kuari di jero kuburan dieu teu bisa sama boro-boro loreng, boro-boro jas, boro-boro jubah, kain kapan saya renungkeun coba ku urang pangbalikan urang nu asli seperti eta. Anu kamari komandana siapdan, laksanakan siapdan, komandan siapdan. Esok dundan selesai. Nu kuari buya sia esok selesai. Eueuh naonan di jero kuburan. Murid nu kamari ieu ka urang sungkem teh malah nincakan urang. Nincakan. Anu kamari siapdan jana anu nincakanana. Konek. Pangbalikan urang nu asli. Masya Allah teu pernah urang direnung. Tetapi lain sakadar eta
anu paling bahaya jasad mah asal tina taneuh minha khalaqnakum tina taneuh balik ka taneuh ruh urang asal Gusti Allah balik dah ke Allah kuari orang dipadu kedua hiji jasmani kedua ruhani ketika keluar khurujul ruhanil jasad ruh balik ke Allah jasad mah orang dikubur nu paling bahaya ketika roh orang ieu teu suci deui Allah bisa menerima karena keayaan roh ketika roh suci ketika roh teu suci ku Allah teu diterima ditempatkeun di tempat anu geus disadiakeun nu ngaran neraka ieu nu kudu direnung ku urang Masya Allah kari nah mantap kula boga dongeng hiji jelema ngaran Ibrahim bin Adham nyana kediuk di sisi jalan jol aya panglima nanya panglima Pak ya saya mau tanya sama Bapak tanya apa saya kebetulan ada undangan untuk represi untuk hajatan ada seorang anak buah saya seorang anak buah yang hajat coba di mana tempatnya oh cek Ibrahim Adam no atau kali itu panglima ujung anak buah barangkalinya kuburan sial di jelema cek panglima kurang aja nuduhkeun panglima ka kuburan goblok meureun jelema langsung nyana balik deui kadinya siksa komandan itu panglima langsung disiksa cek puluna Ibrahim bin Adam alhamdulillah lagi cek panglima kok lagi sikat lagi oh cek geus carindul ieu ge nyana seuri we lagi stop cek panglima ini kenapa kamu ditinju dipukulin kok lagi saya sedang merenungkan dulu saya raja orang nggak kenal dengan saya yang namanya Ibrahim bin Adham emang kamu siapa? Saya Ibrahim untuk dipeluk nanti dulu saya dulu raja tapi ketika saya diberi oleh Allah nur ilahi ternyata kerajaan itu tidak ada artinya buat saya kemewahan dunia nanaonan keagungan dunia nanaonan dengan tidak merasakan tidak ada apa terhadap dunia maka saya selalu merenung terhadap akhirat lantas kamu tadi dipukulin kenapa ketawa-ketawa dulu waktu saya jadi raja mungkin masih banyak dosa yang belum bisa diampuni oleh Allah mungkin melalui dipukulin kepala habis dosa saya aja sekian gua menuhun dia secaknya cek Ibrahim meureun ieu ku dipupuhan hulu ulah dosa beak kabeh dan mantap beusi aya nu dipupuhan polisi nuhun kudu sebenarnya nuhun atuh dibalik polisi dipupuhan ku urang nuhun deui lantaran dosa ieu aslinya dosa Masya Allah cek panglima emang bisa Ibrahim langsung dipeluk ya Allah ya Rabb nah cek Ibrahim bin Adham anjeun kabehan keur jadi panglima keur ngajabat jadi penggede kukula dituduhkeun imah asli itu bakal paeh ka ditu kabeh sabaraha balok di dieu sabaraha bintang di dieu isuk tidak berarti balok dan bintang ketika di dunia besok ketika masuk kubur orang embung mau balok embung mau bintang isin asup ke jero kubur ketika orang mau balok aja pedi mah dek mau balok kalapanya nama blon iya sebab boro-boro gak kuburan ketika rek sakarat jelema kuabe sadunia merenung cuman satu yang diingat Allah dek sakarat maka BG apakah eta presiden apakah eta menteri apakah eta gubernur sekalipun kiai bum disebut kiai sebab besi nyasarkeun ka kiaian hiji be Allah embung nanaon
embung neule jabatan, embung neule pangkat, embung neule balok, embung neule bintang, embung neule buya-buya kos gitu embung. Kuari nya masal tuh di Kiai Pendi. Nah, ini teman gua aja gitu. Tapi lamun Mang Haji kok Mang Haji goblok. Aing mesti di kiai katanya teh. Ah boh, ieu budak kiai jahanam ieu mah. Nah, eta lah ketika orang dek sakarapa kabeh embung aya nu milu lantaran naon inggis sebabnya iya asli kuari orang ngomong paeh lalagaan isu page itu asli ketika orang berhadapan dengan asli yes teu bisa kukumaha berhadapan dengan asli teu bisa kukumaha ieu mah asli kan ketika malakal maut geus aya berbayang masyaallah karim geus teu bisa kukumaha. Assalamualaikum cek malakal maut Haji Pendi salah aya naon cek Haji Pendi ulet tugas kula dek naon nyabot nyawa ih ulah waka naon gitu cek malakal maut malaka kredit cadahangeun geus teu bisa kukumaha asli mentak jelema hayangnya bagus jeung teu bagus na diri hiji hayang resep apa henteu pae sakitu ukuran urang nih hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah rela apa henteu ka pae sakitu bae ukuran terakhir eta hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna pae lamun urang geus rela dasar penyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus. Macam ayat ayat di Jati anu bunuh diri ternyata dinyanggakeun goblok terlain. Ieu mata urang keur tenang tentrem. Masyaallah andai kata dicabut nyawa ge mangga berarti keur bagus. Tapi lamun urang ditawaran model kieu Mang Haji kira-kira mau disuplai daek. Ya. Nggak harapan harapan ini jauh ini jauh. Sekali di Haji Pendi mun isu pae siap. Wari kieu tuh kabeh parae Mang Haji mah hirup bae kieu di dinya ngising di dinya teh. Jauh bener aja mah. Nah iyalah. Jadi rumah terakhir adalah kuburan. Urang kuari keur mengenang seseorang anu geus aya di alam kubur, di alam barzakh. Nu antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahiqun. Nah, urang mah kuari ngan syukur ngomong doang. Ketika roh urang keluar, nyana ngomong, inna lillah kula milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kami balik ke Allah kami. Roh urang ngomong sorak. Kuari mah urang ngan sakadar ngomong ge dititah bae ku Kanjeng Nabi. Roh urang ke ngomong ketika keluar innalillah. Ngaku kabeh. Kabeh ngaku. Jah ulah urang nu mukmin nu kafir ge ngaku. Kafir, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, kabeh ngaku innalillah kami nu Allah dek mana balik atunya wa inna ilaihi raji'un kami kabeh balik ke Allah. Tah tinggal engke urang asli na bisa balik apa henteu ke Allah tergantung amal urang. Maka aya jelema pelit biasa pelit atuh barang bareng nyana keur kieu bae da hareupeun imah jol aya nu menta-menta begitu aya nu menta-menta maksa kulantaran maksa diberelah ku nya menta duit dibere duit indit tarak 10 lengkah babalik deui kula menta cai atuh cekeuna cai ke atawa kopi atawa susu atawa naon jeruk dibere duit kan itu duit bisi barang yang tadi kan entah tuh kula naon bae nu aya kue-kue entah lah itu ini dibere duit sia lain dit
kacaritakeun peuting ngimpi teh jelema nu pelit teh. Begitu ngimpi kiamat, begitu kiamat langsung giring mahsyar. Kabeneran nyana mah pelit ngan salat mah osok. Akhirnya ka sorga. Barang datang ka sorga teh nanaon di sorgana. Nanaon imah kadaharan bubuahan aing batur ala lagreng. Oh Kiai Azizi geus boga, Kiai Giru Babai geus boga, kabeh Kiai Ade geus boga. Haji Pendi eueuh nanaon. Ya Allah ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu ese. Eueuh nanaon. Akhirnya kan nyana bebeja ka pagaweana malaikat ayeuna naon ieu surga kok teh sesuai aja nu diucapkeun ku Kangjeng itu cenah ka Kangjeng di surga mah sarba aya kok itu batur ala lagreng kendaraan mewah pakaian indah bidadari ngabereleng bubuahan boro-boro nanaon ieu naon boro-boro bubuahan inya sakadar saasuk-asuk bae ibu cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung adapun ngabangun sorga kumaha di duniana lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di duniana ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu di surga jangan langsung budang merenung budang langsung kieu ya Allah ya Robbi horeng di sorga ge aya pelit mah eueuh bangunan tuh bangunan tuh bangunan makanan nanaon Masya Allah eta ge nya boga lahan mere teh apa duit ka jelema nu maksa di harita nya barahan bae geus terus asal anu menta-menta komo jahe mah oh barahana overdosis sama oh barahan banyak kamu ayah Masya Allah akhir hayat jana dibereng ngimpi deui ku Gusti Allah begitu ngimpi asup deka sorga ya Allah ya Rabb bangunanana indah bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi cak malaikat ialah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan di ala kadar lantaran ngabungahkeun ka nu menta-menta ieu buktina sorga ge saeutik lantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit beja heuh teu daek barahan teh teu daek pelit bae ieu kurang kumaha kula dongeng kanya nangis sering jasa jak kuari kuari teh lain tambah barang tambah pelit Masya Allah. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang bakal balik ke lembur nu asli apakah urang dek ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan ku urang dibangun atau urang dek ngabangun surga melalui ibadah terserah eta bakal aya rada diserahkeun ka urang kabehan nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali teman ulah ngadoakeun jore sama sekali bagus bae kumaha Allah bae jelema nu mantak diangkat jadi nabi nu mantak diangkat jadi rasul lantaran jenna teh geus jelas nyana teh istimewa nu mantap diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batu mantap Allah pernah nanya ka malaikat Jibril nun Gusti mun maneh dijadikeun manusia ku kaula maneh da kumaha ibadahna ih Gusti atuh nyanakeun sadaya-daya atuh abdi mah jadi Gusti teu terang nanaon
Adapun ibadah jeung teu ibadah ge atuh ku Agus di bae bagus Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia deuk kumaha ibadah maneh pilihan mana heula hiji abdi mah endek beberean bae moal eureun-eureun. Dua nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaula. Tilu kula mah endek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat? Nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga teu hayang ka neraka. Tah opat perkara abdi mah. Jibril nu mangga maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangan seperti eta. Lamun urang nuturkeun seperti eta urang ge ongkos malaikat Jibril minimal ganti ngaran Jibril lah. Eta hebat malaikat Jibril salila hirup kula mah endek beberean lah. Duh pon bare eta boga niat deuk beberean teh tapi mah lain hayangna diber. Itu menang mangi nusugi asal mangi nusugi bae haju bae nyen proposal bangka warahnya sih ini. Nah ieu urang ulah ngadoakeun goreng baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah maisahna kahirupanana ngan boga kotok-kotok na hiji endogan isuk jual endogan jual eta bae maisahna tanyana mah geus teu boga naon deui bagawe ngan magahan ngaji tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana leumpang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan harudang ke jero mah AC harudang sial teh urang curug tolol bukan naon tapi bangun ada adem ayam ya Allah eta indah aja serta imah tangga kos gitu susah tetapi kadeuna halimpu nu ngaraji loba ayalah pamalinya hasud cek pamalingan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek gini paling wae kotok mah teh lomba malingan mau ke situ intip gas bisa paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan kun salaki aja eueuh geus seserian kami ge atuh meureunnan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot ku Allah atuh urang lagi atuh nu Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah lah tah cenah geus lah urang nu paeh ieu ulah dalalahan ka lah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun moal aya dicurug moal oh si jeleger atuh aduh diana jandela peupeus hiji bae mah ya Allah ya Rabbi Masya Allah guys tenang tenang lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat isuk doang ka lohor ka asar Masya Allah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nyana mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari cek pamalingan deh aing mah ya ustad tinggal ustad pencit lain sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim malingnya biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jararadi kabeh jadi banget ka ieu pinuh ku bulu Masya Allah cabutan jadi deui harita kene cabutan jadi deui ka dokter terus diberesan jadi deui
geus ka dokter terus ka kokolot keun cabutan jadi deui, ka dukun jadi deui, ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae. Ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae cek keneh. Ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun cek urang wali ahli Allah datang nyana ka dieu. Waalaikumsalam. Naon kula maling kotok kiai sia teh ya kiai dipaling sudah jaga teh lah ulah halalin puting teh tak kiai ayo ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui kumai cari kene istikharah si kiai teh ka Gusti. Oh ieu mah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jorek kudu dipalingna, lamun nu malingna lamun nu dipalingna doakeun goreng cager, lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae ke mah cager. Masya Allah itu mah hiji sakitu bae harga satu gitu mah mutus jangan mutus supaya ngomong jore kiai lain kiri lain bawa kotok boga jadi kotok ke mana? Mali nyaon teh malingna henteu kula lamun ngabejakeun maling mah istekudu henteu ieu mah kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun bae doakeun supaya ku galede is ulah siang kiai saya si kiai Masya Allah terus isuk datang deui ka ibuna Bu Haji jadi lain boga kotok boga gitu ini ku hari anu maling gitu kotokna naon teh nu malingna eta urang dia sebenarnya urang mamandege kajian gerak Allah lain kitu bi aya geus kajawan mah panu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatkan atau kurang bisa dicarekat nyana nang Allah lempang nage nang Allah maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae mau gedean buluna lain cager anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu kajana ya asal beki bagus deh bulu manjangan ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teh daekeun ngadoakeun goreng Masya Allah eta kiai kuat jasa kuat ayeuna mah ledeet ngana datang Waalaikumsalam Isa kula nu meuli kotok kotok say kotok kiai oh Masya Allah atuh masalah mali kotok buluna jadi kadinya ya iya jadi kula geus ka mana ya teh cager-cager na ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula ya tuh untung ya kana ngadoakeun goreng mah teh jeger ka Allah nang Allah manjangan deui nyana sujud di dinya arti da ieu mah doakeun goreng supaya jadi obat bae ieu mah kula mah doakeun goreng kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae ayeuna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran akhirna nyana ngadoakeun goreng maksudnya mah supaya cager gitu ayeuna naon di hate jang nyager ya Allah ya Rabbi hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna karunya kula ya Allah ya Rabb ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tresep jasa sabarama dipaling ku jelema ieu atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat harita ge anu cager cager spontan kiai kotokna parah kabeh anu tadi teh nang pamere teh lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng parah kabeh kotokna
dibales tuh. Jadi eta teh sebenarnya namanya embung ngagono-gonogan eta mah sakadar ngobatan. Nah ieu konsep hirup urang dek jadi kiai, dek jadi pedagang, dek jadi pemerintah, TNI, dek jadi polisi, dek jadi daun be hiji be ulah sok ngadawakeun goreng ka batur insyaallah ge. Indah jasa. Dia hirup teu kudu jadi kiai. Untuk kudu jadi kiai kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang, apakah kanjeng Nabi ting nitah eureun ka panglima jangan teu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi askar, apakah kanjeng Nabi titah eureun jadi askar? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani, sugan kanjeng Nabi nitah eureun tani? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang, sugan kanjeng Nabi nitah eureun dagang? Henteu. Ban kanjeng Nabi mah mangga kabeh penting takwa ka Gusti Allah, sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli. Urang jadi polisi, sing jadi polisi nu takwa, sebab polisi ge bakal pae. Urang jadi TNI, sing jadi TNI nu takwa sebab bakal pae. Urang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal pae. Urang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal pae. Di kiai kalau nu teu takwa ya kiai gitu di Lampung mah teh sarua KTP-na orang pondok kan sarua. Nah iyalah, jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir, aya seorang tentara datang, Waalaikumsalam. Cek tentara, kula kabita jasa ka Tuan. Ai gitu. Assalamualaikum jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah, di majlis ka masjid ka imah ngaji zikir maca kitab ngaji zikir ngeunaheun amat. Ai maneh naon? Kula mah ieu keur perang katanya, melawan tentara Mongol di perbatasan. Tuan Syabdul Qadir langsung tungkul tangga seri. Tuan Syabdul Qadir buat ting ke sorga heulaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget, kok bisa gitu? Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun menghalangi musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa. Anjeun leuwih ti heula ka sorga. Tuan Syabdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina, geus ulah eureun jadi tentarana, nu penting tentarana lillahi ta'ala. Neangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi ta'ala. Coba neangan anu polisi anu tasawuf. Atuh aya loba teu. Aya polisi nu tasawuf nama digeleng kahujanan kitu, polisi tidur. Itu aja akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar kholwah di gunung, jalan surga perenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat. Urang leuwih ti heula cek Tuan Syekh ka surgana di atuh kuari kiai bisa cicing di majelisnya nu ngabangun majelis saha pedagang di mana? Bisa tenang orang. Iya, tanu pangheulana anu bakal boga pres di akhirat engke ieu tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis, teu kahujanan, teu kapanasan, kan ditanya. Yai, ya. Naon gawe di dunia? Ngaji. Di mana ngajina? Majelis. Kahujanan teu? Henteu. Panasan teu? Henteu. Nang saha ngabangun? Nang bos. Mana bosnya? Panggil tah. Nah, iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai, teu kahujanan, teu kaanginan, teu kapanasan. Maka wari ulah waka kiai anu ka sorga, bos heula ka sorga. Atuh bos heula ka sorga. Kiai mah malah mah posewan ka neraka. Iya, bisa nenangkeun ngaji, bisa nenangkeun bangsa. Dibantak lamun bener jadi bupati na gede ganjaran.
Namun bener jadi gubernur gede ganjaran, namun bener jadi tentara gede ganjaran, namun bener jadi polisi gede ganjaran, daripada jadi kiai lariungan hayang berkat doang sih kasih sisain Allah yang menjelma. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, posisi urang ulah dirobah sebab eta nang ngatur Allah, pasti tergantung menyangkut enam hikmah, aya hikmahna geus urang kalah hikmah nu penting posisi urang di mana, jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kos itulah sepanjang hirup urang lamun ngadenge zaman Belanda, terus zaman Inggris, zaman Nippon, kemudian zaman kemerdekaan, wari zaman kieu bae zaman mah terus baik, ke tenang, ke kacau, ke hareuda, ke tiis, ke mahmud, ke defisit, atuh kieu bae. Bantak hiji jelema nu tentrem mah jelema nu deukeut ka Allah. Urusan kehidupan dunia mah diaturna ku Allah. Ini saya urang serahkeun ka masing-masingna. Nu penting urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem. Pemimpin-pemimpin urang dibere araradi, dibere jalalujur, ekonomi supaya mapan deui, politik supaya stabil deui, pendidikan supaya mapan deui. Doa nu kadua mudah-mudahan almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu kede Muhammad Ridwan sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur urang kabehan, bapak urang, bapak kolot urang, anak urang, tetangga urang geus ka alam barzakh, sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dibere kana kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang nu masih hirup keneh mudah-mudahan husnul khotimah, balik jaga ke alam barzakh di akhirat urang aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae ala kadar mauizah dina malam ieu renungkeun ku urang kuari keur ngumbara bakal balik ka lembur nu asli. Imah nu kuari imah sementara, nu asli imah urang di kuburan nu eueuh lampitan, eueuh asean, eueuh kamaran, eueuh sakit itu dah. Tetapi urang bakal balik ka ditu dibarengan ku amal urang. Bangunlah sorga ku urang melalui ibadah-ibadah urang. Tambahan ku keyakinan anu optimal supaya bener-bener mencrang hati urang nempo ka alam akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله.